Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Siti Naila Dwi Amanda ti kelas 12 MIPA 3. Abdi bade nepikeun biantara nu temana kebersihan. Biantara kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nu esa anu manamasihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Jantan urang tiasa kumpul di acara ieu dina kaayaan sehat wal afiat. Ibu bapak guru anu dipika hormat ku simkuring, rerencangan sadaya anu dipika cinta ku simkuring, sareng para hadirin sakalian anu dipika hormat ku simkuring. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang kebersihan. Kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaatna ngajaga kesehatan. Nu mana urang sadaya teh wajib ngajaga lingkungan sekitar urang, sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kesehatan tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian dikawitan ti ayeuna. Sebagai orang muslim anu taat, anu gaduh keimanan di jero hate urang, tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah Subhanahu wa taala resep ka hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kebersihan. Kebersihan eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan di sekitar urang. Kebersihan teh rupina macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana. Sebab bersih raga tapi hatena teu bersih mah percuma. Mulai ayeuna hayu urang ngabersihan segala rupina. Sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadayana. Para hadirin sekalian, cukup sakitu pidato tentang kebersihan ieu. Hatur nuhun kana parhatosanana, moga-moga aya mangpaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.